Sampurasun tepang deui sareng simkuring Asep asli Sunda. Dina dangget ayeuna simkuring bade ngalajengkeun carita Puriding Puringkak anu nyenak judul Ririwa Malam Salawe ku DDT bagian kedua. Ieu carita dicandak tina majalah Mangle edisi 2780 genep. Mangga urang kawitan. Puriding Puringkak Ririwa Malam Salawe bagian kedua tamat. Hadena ninggangna di biminol jelema eusian najan pohara reuasna ge henteu sawan. Jeung ongkoh ti tatadi ge babacaan bae. Isukna biminol bebeja ka bapana nu imahna rada anggang ditungtung lembur nu rea tangkal kawungna da resep nyadap. Nu dibejaan teu loba carita. Heueuh kumaha aing bae eta mah. Tapi maneh ulah geruh. Sing getol bae dikir, maca salawat ka Rasulullah, papatkeun doa Sulaiman jeung ayat kursi. Bada buka ngaharep malam 7 lain ka bale taraweh. Gidik ka kuburan Manggu Lodong meunang nyocokan. Tuluy ngintip deukeut kuburan minantuna. Kira-kira di imah keratib peledug biji haseup tina liang di lebah makam Mang Sakib. Jeleg bae jadi waruga remeng-remeng dina poekna peuting. Kataksir tangtu ririwa Mang Sakib. Kalayang ririwa teh ngapak. Geus karuhan waruga teh eueuh. Aki mindi guragiru masangkeun lodong dina lebah liang urut kaluarna ririwa. Manikawas meunang ngukur, teu kudu nekteuk, teu kudu nyambung. Lodong teh pas pisan. Tuluy cocokna dijajal bisi gagal. Geus kitu mali aki-aki ludeungeun teh nyumput ngintip teu jauh tapi bunyi. Di imahna biminol geus kumpulkeun emas inten jeung duit kontan paninggalan salakina. Nya ririwa teh datang deui. Tapi biminol nu eusian teu gimir meueus-meueus acan. Duit mah kop bae cokot kabeh keur maneh, ceuk ririwa. Ieu bae akang mah perlu teh emas inten rek dipulangkeun ka Gunung Koromong. Di kuburan aki-aki geus pasang-pasang. Heor kaambu bau bangke. Teu lila galapak aya nu turun ti awang-awang. Lebah liang peledug jadi haseup. Blus asup kana lodong anu di luhurna geus disamar ku taneuh. Aki mindi mani ngajol. Luncat muru lodong. Kep ditutupan rekep. Bari babacaan ditungtungan ku jin setan memang wisesa, tapi manusia rea kabisa. Ari Allah Maha Kawasa. Lodong dicabut ati-ati pisan. Regeyeng dipanggul, dibawa ka imah biminol. Kabeneran hawu seuneuan keneh. Biminol aya nu ditangenkeun. Gedean seuneuna minol. Tuluy teang si Amil jeung si Lurah. Aing menta disaksian kitu aya nu aneh.
Lodong tea ku aki-aki wanian teh di deang-deang. Cukup panas, tapi tenepi ku matak belah. Sabot di deang, di jero lodong kadenge sada nu ceurik. Ampun manusia, saha ieu anu kaniaya ka diri kami. Kaluarkeun kami, kaluarkeun. Ampun, ampun. Amil, lurah, sawatara, sasaka, jeung tatangga arolohok nenjo polah Aki Mindi kitu teh. Sada nu ceurik di jero lodong beuki samar. Malah barang disapa ku Aki Mindi, jin setan keuna ku nyeri, tapi teu keuna ku paeh nepi ka lebur kiamat. Heug sia ku aing dikaluarkeun, tapi kudu sumpah. Demi Nabi Sulaiman, demi iblis lanatullah, muga awak kula tutung lamun kula jail kaniaya ka manusia jeung papada makhluk. Hawar-hawar nu di jero lodong teh kadenge sumpah. Tuluy menta dikeluarkeun geus teu kawawa ku panas cenah. Aki Mindi ngalugas bedog. Bedog pamagasan paranti nyadap sarangkana ge kopak. Pok ngomong, maneh lurah jeung maneh amil uwa neda disaksian. Arek meulah ieu lodong. Kusakur nu hadir di penta panaksenna, tapi ulah aya nu ganggu sarta ditedamuga kabeh keresa dikir. Keplas lodong teh dibelah. Brah belah dua. Borengkal teh makhluk. Awakna oray. Tutung sawareh. Ari huluna sidik Mang Sakib. Ngan lalemong. Makhluk teh uyek-uyekan. Kecoh ku aki-aki wanian diciduhan bari ngomong. Jung Sakib, maneh gerak marakayangan. Campur jeung sasama maneh. Ingat kana sumpah. Ulah jail ka manusia jeung papada makhluk. Eleungeng makhluk teh eeleungeungan. Cerit kadang yang ngabijilkeun sora tarik sada pelawit kereta api. Les weh leungit. Isukna biminol ngaduruk saayana papakean Mang Sakib. Malah kasur angget jeung samake dibeuleum. Papakean weutuh nu tadina diancokeun pikeun lebaran oge dijieun lebu. Para paranti tepung sono jenat Mang Sakib diseretu. Piring jeung cacangkir anu matuh sok dipake sapopoe oge dipepeus-pepeuskeun. Kuburana diludang bet kosong. Malah ketebna oge molongo sapapan. Bisi tanah urut kuburan eta dipake ku nu sejen ku Aki Mindi geuwat dipelakan anak kawung meunang ngahaja ngageder. Kitu cenah kuduna. Duka teuing atuh. Cak sakitu sim kuring carita puriding puringkak anu judulna Ririwa Malem Salawe bagian kadua tamat. Mugia janten hiburan weh kanggo sadayana. Hapunten pilih seueur lepatina cariosan. Hatur nuhun ku perhatosana. Sampurasun.